Aisani sareng ka Adana mohon sing mawadah warohmah. Amin. Pange panganten yang berdoa ti abdi mah sing bahagia, sing tentram, ngantos gaduh putrana sing soleh ngahargaan. Amin. Amin. Ibu sareng ramana. Amin. Amin. Sing bahagia we lah, sing salilana sing ka bahagia we lah gitulah. Amin. Abdi mah sakitu ti abdi mah. Alhamdulillah babila unsur tempat anu syukuran Balimahan atur nuhun ka Bapak Babinsa. Mudah-mudahan jadi keluargana sakinah. Amin. Warohmah. Amin. Ya. Tenun Pak. Iya. Doana moga-moga lah laki-lakina sing lamat lamut. Amin. Ayeuna sing panjang umur. Amin. Atuh ayeuna jodona nepikeun ka tungtung. Jumal kiamah gitu nya. Amin. Saya tenun. Mantap. Selamat. Amin. Terus nanti. Jag-jag warga si gede milik kemudian eta. Selamat Aisani menempuh hidup baru dari Teh Ai. Mugi-mugi. Mugi-mugi langgeng segala rupina menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah. Pengantin kalau Teh Aisani dari kerismanya ucapin selamat berbahagia menempuh hidup baru, mudah-mudahan menjadi istri yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi dua anak kan panganten ke panganten tuh Sama rapo kayak Didoakeun pisan ku mang ye keur mani oge nya. Mohon. Anak sanutenya ka anak. Mohon. Keun sing runtut raut repeh rapi. Sing Mohon. gede milik, Amin. beda derajat ku mang didoakeun. Yung ayeuna mah gara nuturkeun salaki. Nih teh ayeuna mah. Yang nitip bapak tah ka Ujang. Pengantin sing lamat lamut, sing panjang umur, sing alus usahana lah, sing balager, dosa lah. silih talingakeun. Amin. Bidua nanti inung sing manfaatna dua inung Amin. sing dijabah ku pangeran teh. Amin.